Yo, turutan mang urang, can pernah diputuskan ku awewe. Ah, nu bener, Roy. Ah, aing masa teu percaya ya, Ben. Oh, nya, dah kamu ke urang mah lagi kawewe. Assalamualaikum. Salah. Bunda, bunda ke sholat asar can. Main main HP. Geus burit ya teh. Nyantu udah mah keur libur, keur em. Oh, keur beureum. Ari aya atos acan. Aya mah keur ka. Keur ka. Naon ka teh? Koneng. Tah. Aduh. Zaman PPKM kieu orderan ngarawinkeun teh areueuh. Aduh. Beas gesaraat. Aduh. Kumaha atunya itu? Online nu daekeun order karawin teh kamararana atunya. Asana masa di belah dieu ieu. Baheula keur mindahkeun lomari. Ka mana nya euy? Iya anu ieu tuh. Wah, di dieu siga nama ieu. Jeung beuteung lapar. Aduh, aing pikiran. Aing hayang dahar heula. Aduh. Ya mah baju. Oh, apa sana mah? Aduh. Dahar sanguhungku. Warasaan. Orderan. Sok gara karawin ka dieu. Mana nya euy? Di mana nya euy? Ieu kertas sukses. Naon ieu? Tah, sigana mah hiji jeung ieu model ieu. Ieu jadi naon aing penasaran. Bun! Bunda! Buku nikah di mana? Duh, Kak. Apaan ku aya di sipeuna ge? Kenapa di sini? Wah, bawa duit ya, weh. Tulisan. Aya naon sih aya jeung nanyakeun buku nikah segala? Lah. Ieu surat si Emeh baheula. Curiga. Diintip sih. Baca tuh dari Emeh. Naon dibaca ku si ayah? Meni bunga. Awas ya. Wah silap bae. Bener euy. Silap bae euy. Make jas. Duka mananya si ayah teh? Tadi nanyakan buku nikah aya nama kejas gak aya? Itu naon? Iya surat naon? Bawa surat cinta ya teh? Hah? Dari Emi? Awas ya ayah tinggal ikan kemun panggih.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Antosan. Mang Be. Aya naon, Poe? Aduh, priyogi pisan Mang Be. Proyek naon? Kayaknya nyarios di bumi lah. Daturan linggih tuh ayeuna pemain. Aya pisan. Mun. Oke, saya ganti dulu bajunya. Mun atau di atas di bumi we nya. Ya, sok. Saya ganti dulu bajunya. Mana? Assalamualaikum. Oh. Alhamdulillah, beneran dahar mangke deui sugan kabeuli laukna. Aduh, baju di mana jasnya? Celana rapi teh di mana? Iya geuning. Aduh. Nah, ieu jasna. Alhamdulillah, rek aya rezeki lah. Salin heula. Aya rezeki, aya minimal 200.000 amplop lah. Alhamdulillah rezeki mah geunian aya we keur PPKM oge minimal atuh ampauna 200 ya teh aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalabat we Pak, kalabat. Mang Be. Cari dia Pak. Padi itu? Mun. Enggak luas aya naon itu. Aduh. Itu ada balatak di dieu na. Teu sawios. Duh, astagfirullahalazim. Nah si ayah jeung manggil BK imah sagala deui. Buah-buah bener deh kawin deui jeung si Emeh. Kieu Pak. Kieu kumaha? Sok ngomong sing jelas. Nya kieu abi teh. Kieu we sing bentes, ari hitut bentes ari ngomong barakak balak. Tong sieun da imah lebe lain jurik. Kieu palebe. Ya. Abi teh bade tumaros. Sok. Lamun buku nikah leungit. Nah, kudu ngajieun deui. Tawa kawin deui. Hah? Dikawin jeung si Emeh. Lantas cinta si Emeh. Sok bisa enggak? Ini warnanya beda-beda. Sok bikin rumah-rumahan. Ini mau nggak maksa makan ini nih? Cek. 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 Kak Ucup, Kak Dieu. Siapa? Dede. Kita bikin Cuk, lagi ya. nuju naon? Biasa we Kang nuju ngasuh. Oh. Cek, ari adi Allah, Cek. Ieu mah Adi anu bungsu. Oh. Boga adi teh mending resep gelis, lucu, greget. Ari greget mah sok we cium atuh Kang. Nya ari hayang mah nyium adina tapi siga hayang nyium lanceukna. Dasar teu uyahan geus tunjungnya lalaki teh. Kenaon mana Ben Lun?
Pulang-pulang wae. Duh, parusing dong euy, urang mah putuskeun we ku awewe tuh tingali. Sarua aing minang diputuskeun ka awewe mah. Kenal naon atuh ngarahar urang wae eta tadi. Heuh, Roy, urang teh diputuskeun we ku awewe. Sarua Roy, urang ge sarua minang diputuskeun ku awewe. Ya, turutan mah urang can pernah diputuskeun ku awewe. Ah, nu bener, Roy. Aing mah asa teu percaya nya, Ben. Oh, Nya, da kaboga urang mah lagi kawewe. anjing ngomong. Ngomong anjing.